Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi pamiarsa anu mulya, wengi ieu sim kuring encing Adnan bade ngadongengkeun hiji carita anu kacida mundelna karangan Ki Marawi anu pinuh ku Rusia, pinuh oge ku siloka hirup tur matak murikak bulu kalong. Sumangga urang kersakeun babarengan dina judul Mustika Daun Jati Tanpa Urat bagian kahiji. Mitra kaum dangu wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, angin peuting ngahius ti kaler mawa hawa tiris anu nyocog kana balung. Daun-daun barentang ngaleper siga nu milu melang kana kaayaan dunya. Di hiji pasir anu katelah pasir reungit mangrupa hiji tempat anu katelah angker. Carang dikaluman ku jalma jaba tinu boga panyileukan nangan. Kaayaan teh simpe kacida mitra. Simpe tapi lain simpe mawa tenang. Ieu mah simpe na peuting anu mawa dalingding geeuman. Tangkal-tangkal jati anu paranjang tur galede mitra ngajega rorompok siga rarakitan buta keur nungguan mangsa. Daun-dauna anu garing rag-ragan marengan lengkah suku hiji jalma anu keur leumpang satengah rurusuhan, tapi sukuna teh semu anu heuras. Saha eta jalma teh? Sing horeng saurang lalaki satengah umuran. Papakeanana sarua hideung lestreng nanggung bongsang leutik dina tak-takna. Ngaran eta lalaki teh Kisura. Beungeutna pias, kesang badag kesang lembut ngorolok tina tarangna. Padahal hawa peuting harita teh kacida tirisna nepi ka kuku. Kisura ku napasna anu ngahegak sorana semu ngaharewes pinuh ku kasieun. Astagfirullah. Nah beuki jauh teuing kuring leumpang teh. Parasaan bieu mah karek ngaliwatan walungan Cikahuripan heubeul. Nah ayeuna geus nepi ka lebah dieu. Gusti tangkal jati di dieu muni maraneh kieu. Kisura eureun mitra. Manehna nyande kana tangkal jati anu pangkasorna di dinya. Suku kencana ngaleper panona rurat reret ka kenca kakatuhu. Nu katingalingan ukur poekna peuting jeung kalangkang tangkal anu pating pelenghir. Tapi aya anu aneh. Dina sela-sela sora jangkrik anu reang aya sora sejen. Sora anu siga jalma keur ngasrek-ngasrek daun garing. Srek, srek, srek. Kisura muringkak. Bulu pundukna langsung muringkak sadayana. Manehna nyepeng hulu bedogna anu nyoren dina cangkeng. Ceuk Kisura, "Saha eta? Saha? Tong ngaheureuyan kuring atuh ah. Kuring mah ngan ukur jalma leutik nu keur neangan panghirupan. Lamun anjeun bangsa lelembut, poe mah tong ngaganggu atuh. Lamun anjeun jalma, poe kedalkeun rupa." Eueuh sora anu nembalan mitra. Tapi sakedapan kaayaan balik deui simpe. Ngan ukur sora angin nu nembus sela-sela daun jati. Tapi barang Kisura rek ngalengkahkeun deui sukuna. Dadak sakala aya bau dalingding anu kacida seungitna. Seungitna teh lain seungit kembang malati,
lain seungit minyak japaron, tapi seungit anu matak tingtrim kana hate, sakaligus mawa hawa tiis anu kacida banyuna. Jeung tiluhur tangkal jati anu aya di hareupeunana ragrag salembar daun. Leheng lamun daun jati biasa nu garing tur coklat. Ieu mah daun teh ragragna lalaunan pisan. Siga nu ngalayang ditiup angin leutik mitra. Tur warnana hejo ngora ngagemanyit. Siga aya cahya anu nyumput di jerona. Pluk eta daun ragrag ieu pisan kana lemah persis di hareupeun suku Kisura. Kisura bati buncelik, manehna deku parat nempokeun eta daun. Kulantaran rasa panasaran anu leuwih gede batan rasa kasieun, manehna nganyorongkeun leungeun kencana. Dirampa eta daun teh, barang dirampa aya karasa aneh. Kulit daun jati teh biasana magarihal pinuh ku urat-urat anu ngajalur pating sareuri mapai lambaranana, tapi ieu mah lemesna teh ngaleuwihan sutra ti tanah sabrang. Kisura kusora bari ngageter panonna teu iceup. Demi Allah, nah aya daun jati nu kawas kieu, lemes pisan, sakedap. Nah uratna eueuh ieu mah daun teh geuning ah. Tah ieu nu mantak hookeun Kisura teh pamirsa. Manehna ngangkat eta daun, disorot ku caangna lampu patromak leutik nu dicangkingna. Bener bae eta daun jati teh rata, mulus, sama sakali eueuh urat-uratna. Kawa salembar kulit naga anu lemes atawa batu giok nu dijieun ipis sakalor. Eueuh urat badag, eueuh urat lembut, polos tapi cahyana matak nentremkeun anu nempo. Kisura ngomong deui, ieu lain daun jati samanea ieu. Ieu pasti aya patalina ieu jeung dongeng kolot baheula ieu. Nah nya ieu nu digosipkeun ku urang lembur babakan Sang Hyang teh mustika. Nu dimaksud mustika daun jati tanpa urat teh ieu kitu. Keur Kisura hookeun keneh. Dadak sakala ti kajauhan mitra, kadenge sora anjing pating corowok. Sorana neungeul kana peuting. Panjang tur mawa hawa keteg. Mitra kaum dangu, lain saukur sora anjing, tapi hawa disabudeureun pasir reungit. Dadak sakala robah jadi panas bayeungyang. Daun-daun jati nulian pating pelesat, ragragan kawas nu sieun kubatan kajadian nu bakal datang. Kisura sadar, manehna kudu geura-geura indit di eta tempat. Eta daun gancang diasupkeun kana jero saku bajuna anu buni. Manehna lumpat satengah tiis lah-lahan, ninggalkeun pasir reungit anu beuki peuting, beuki geeuman. Singget carita para mitra kaum dangu, isukna di hiji lembur anu katelah lembur cadas gantung, lembur anu parenahna dihandapeun suku pasir. Katelah keluargana anu masih keneh nyekel pageh adat istiadat paranti karuhun. Kalayan isuk-isuk harita teh keur meujeuhna haneut moyan.
Kabut ipis masih kene pating gandeng di luhureun saung-saung warga. Di payuneun rorompokna aya saurang sepuh anu keur nagog bari nyeuseuk bako tina padudan awi ngaranna Aki Sumanta. Umurna geus nincak 80 tahun, tapi panona masih kene awas. Tur dedeganana masih kene keker. Aki Sumanta teh salah sahiji kokolot di lembur cadas gantung anu dipikasieun tur dipihormat usabab jembar ku pangabisa jeung nyaho kana sagala rupa carita zaman baheula para mitra. Teu lila kurunyung teh Kang Jalal, saurang pamuda lembur anu sok biasa mantuan Aki Sumanta ngalak kanyere. Beungeut Kang Jalal katara rusuh. Sampurasun. Aki tos nguping wartos anu nuju haneut di pasaran. Aki Sumanta nu keur nyeuseub padudan lalaunan. Haseupna ngebul bodas. Pokna teh, "Rapes, Jalal, aya naon maneh teh isuk-isuk geus rurusuhan kawas nu diudag maung saung? Diuk heula, sing tenang, ambeh omongan teh teu tibalik." Nya harita Kang Jalal gek diuk dina palupuh awi, bari ngusap tarangna nu jibreg ku Kesa. "Ieu Ki, perkawis Ki Sura, urang lembur babakan Sang Hyang anu sok biasa ngalanto kaleuweung. Wartosna kamari peuting manehna mulang ti Pasireungit bari jiga nu owah. Datang-datang ka imahna langsung ngunci panto. Pamajikanana oge teu meunang asup. Tapi nu matak aheng teh imahna Ki Sura cenah ngaluarkeun ambe anu kacida seungitna nepi ka mapai ka imah tatangga Ki." Aki Sumanta kalayan panon rada buncelik padudan anu dicepengna pek eureun di awang-awang. "Naon? Seungit? Seungitna kawas naon Jalal?" "Cenah mah seungitna teh haneut, matak tiis kana sirah. Tapi ari ceuk Mang Uha mah eta teh bau anu biasa medal upami aya barang pusaka nu lungsur ti luhur langit." Aki Sumanta ngahuleng sakedapan parat neuteup kajauhna ka arah Pasireungit nu katutup kabut para mitra. "Astagfirullahaladzim. Nahanya mangsana geus datang. Geus hampir 30 tahun orang lembur di dia hirup tenang Jalal. Lamun bener Ki Sura mawa barang ti Pasireungit, ieu lembur bakal pinuh ku mamala atawa bakal pinuh ku barokah nu teu aya tandingna." "Mamala naon Ki? Emangna Ki Sura mendak naon?" Aki Sumanta bari sorana berat, tempona anca tur mawa hawa pikasieun. "Jalal, maneh kungsi ngadenge carita ngeunaan leuweung jati di Pasireungit zaman baheula. Zaman karuhun urang masih kene perang ngalawan dedemit di Sagara Kidul. Aya hiji dongeng anu dirahasiakeun ku para kolot. Dongeng ngeunaan salembar daun anu teu boga urat. Sahajat anu bisa miboga eta daun, manehna bakal miboga kakuatan pikeun ngarobah nasib, tapi oge bisa ngondang pati pikeun sakabeh turunanana." Samentara eta para mitra nyaritakeun di rorompokna Ki Sura di lembur babakan Sang Hyang, kaayaan teh keur meujeuhna tegang. Pamajikan Ki Sura nyining sih keur ceurik balilihan
Bari gogodreg di payunan panto kamar nu dikunci ti jero ku salakina. Nyining sih bari ngetrok-ngetrok panto awi sorana oge dareda. Kang Surat, buka pantona Kang. Sing hawatos ka abdi jeung barudak. Di kamari peuting, salira teh acan tuang, teh acan ngaleut. Salira teh kunaon? Upami aya masalah urang obrolkeun sae-sae Kang. Di jero kamar Kisura, anjeunna keur nagowe di jurunggon. Panona beureum, buukna siah rambisak. Dina dampaleungeunna eta daun jati tanpa urat teh masih kene dicepeng pageuh mitra. Tapi ayeuna aya nu leuwih aheng. Eta daun teh siga nu hirup. Unggal-unggal Kisura ngambekan. Eta daun teh milu kembang kempis. Tur cahaya hejona beuki lila, beuki caang. Nembus sela-sela ramo Kisura. Kisura kalayan sorana ngagerem pinuh ku kakuatan seje nu lain kakuatan manehna. Alik, tong ngaganggu kuring, ningsih. Ieu barang. Keur kuring moal miskin deui. Urang lembur cadas gantung jeung babakan Sang Hyang moal bisa deui ngaina kuring salaku tukang alas suluh anu malarat. Kuring bakal jadi jalma pangbeungarna di ieu wilayah. Nyining sih atuh beuki tarik wae ceurigna. Gusti, Kang Surya tos kasurupan dedemit pasir eungit sugan anjeun teh. Aduh Gusti, tulung. Sora jerik nyining sih ngondang perhatian tetangga. Teu lila kurunyung teh Juragan Wirya, saurang bandar tanah anu katelah pangbeungharna. Tur boga sifat medit jeung sarakah di eta lepur mitra. Manehna datang dikawal ku dua urang badegana anu dedeganana galede kawas binaragawan. Katelahna teh si Gendol jeung si Jalu. Nya Juragan Wirya bari ngabiridikeun bako. Sorana sombong tur agul. Aya daun ieu teh pating corowok isuk-isuk ningsih. Da salaki maneh teh si Sura kalah kajojorowokan kawas anu gelo. Jeung deui, naha ieu aya bau naon meuli seungit kieu? Maneh boga minyak parfum ti kota heuh? Nyining sih harita didekmu di payunan Juragan Wirya. Juragan, tulungan abdi gan. Kang Surat mulang ti pasir eungit mawa barang aneh. Ti kamari ngurung maneh, sorana tos robah janten pikasieun. Nya Juragan Wirya panona langsung wae murelem. Aya rasa sarakah anu medal dina jero hatena. Pokna teh, mawa barang si pasir eungit. wah, tong si Sura manggihan harta karun peninggalan zaman baheula. Gendol, Jalu, gebrag tah patok. Urang tempo aya naon di jero. Para mitra kaum dangu singgetna carita, si Gendol jeung si Jalu langsung nyamperkeun panto kamar. Kulantaran tanagana galede ngan ukur sakali ditalajang ku suku si Gendol teh. Berat panto awi beulah tur banting. Nya panto awi banting nepi ka ambyar mitra. Kayaan di jero kamar katingali jentre. Tapi naha naon nu kajadian. Barang panto muka hawa tiis anu kacida nyebat kaluar tina jero kamar. Mawa ambeus seungit nu beuki kuat sarta
hiji cahaya hejo anu mata lolong kana panon sakedapan. Si gendol pok ngomong, Aduh, panon kuring teka tinggalin naon ieu juragan. Cek manehna kitu omongna teh Mitra. Juragan Wirya bari ngajaga panonna ku leungeun. Sura, kenaon maneh? Barang cahaya hejo eta mimiti sudah. Katingali Ki Sura keur nangtung di tengah kamar. Tapi kayaan Ki Sura geus bener-bener beda Mitra. Kulit beungeutna nu tadina pias ayeuna mah katara mulus. Kerut-kerut dina tarangna leungit. Tur panonna herang mencrong ka hareup. Di leungeun katuhuna daun jati tanpa urat eta ngagurilap. Juragan Wirya najan sarakah barang nempo eta daun langsung ngaranjug. Manehna apal eta lain daun biasa, eta daun boga aura kakuatan anu kacida gedena. Juragan Wirya kalayan sora ngageter tapi tetep hayang miboga. Sura, daun-daun eta masrahkeun ka kuring. Lamun eta daun dibikeun ka kuring, hutang-hutang maneh anu numpuk bakal dianggap lunas. Malah maneh bakal dibere sawah tuh nu ditonggoh ku kuring. Ngomong lalaunan tapi sorana ngahieng jiga sora kuangbung dina jero sirah. Hutang, sawah, Juragan Wirya, barang ieu hargana leuwih luhur batan sakabeh tanah anu dicangking ku anjeun. Ieu daun moal bisa dipiboga ku jalma masyarakat kawas anjeun. Lamun anjeun wani ngetelkeun leungeun kana ieu daun, anjeun bakal terang naon anu katelah pati di pasireungit. Ya Juragan Wirya ambek kulantaran ngarasa dihina harita teh para mitra. Manehna lajeng mere kode kasih Jalu jeung si gendol. Kurang ngajar, teyek ta si Sura, rebut eta daun tina leungeunna teh. Dol. Mitra kaum dangu. Si Jalu jeung si gendol maju bareng. Leungeunna nu galedek rek ngarawu awak Ki Sura. Tapi barang suku maranehna kakara ngalengkah kana matras enggon Ki Sura. Dadak sakala tina sela-sela palupuh awi rorompok eta kaluar akar-akar tangkal jati anu galedek. Eta akar pating pelesat kawas uler naga. Langsung melit kana suku jeung awak si Jalu sarta si gendol para mitra. Aduh, juragan ieu naon ieu awak kuring teu bisa usik. Ieu akar ti mana ieu medalna? Tolong, ieu akar ngarayap kakuatan kuring Ki. Cek si Jalu jeung si gendol mitra. Kayaan jadi kacida gempeurna. Ngining si jerit-jeritan bari lumpat kaluar ti imah. Menta tulung ka urang lembur. Samentara Juragan Wirya bati ngeleper. Manehna undur-unduran nepi ka labuh tina panto. Manehna nempo ku panon sirahna sorangan. Kumaha Ki Sura lalaunan ngalayang saeutik di luhur lemah. Bari daun jati tanpa urat eta terus we ngaluarkeun cahaya anu beuki lila beuki mawa keteg sieun atanapi keteg misteri. Aya kakuatan naon sabenerna di jero eta daun? Nah bener eta teh titisan karuhun atawa sabalikna. Hiji jimat panyiksa anu bakal mawa karuksakan pikeun lembur cadas gantung jeung babakan Sang Hyang. Para wargi pamiarsa nu mulya, kayaan di kulawarga Ki Sura beuki bayeung ya. Akar-akar mistis geus mimiti nembongkeun kakuatanana.
Sementara Aki Sumanta di lembur cadas gantung. Geus ngarasa aya mamala anu bakal datang. Kumaha nasib Juragan Wirya jeung saha sabenerna anu bakal miboga eta mustika daun jati tanpa urat dina mangsa nu bakal datang. Nya wayahna urang tunda heula ieu carita dina dinten ayeuna. Enjing urang paju deui dina episode atanapi bagean kaduana. Sakieu anu kapihatur. Cing Adnan pamit undur diri, nyuhun diapunten tina samudayaning kalepatan sareng kakiranganana. Wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.